Nyaritakeun Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranata Kusuma. Geus di hiji leuweung anu dipimaksud leuweung nyaeta tempat anu di ayeuna jadi Sumur Bandung tea. Bakat ku cape kawuwuh tos jeungkar di tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranata Kusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede teutekeun nu dicandakna ditanceupkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kuleum ditungguan ku para abdi satyana. Kira-kira meunang sapanyeupahan Raden Adipati Wiranata Kusuma II Lugay ngadeg teuras nyabut teutekeunna barang teutekeun dicabut tina urut teutekeun tea ngaburial cai. Ceuk ujaring carita salah saurang abdi tumanya. Gamparan geuning tina tilas teteken teh kaluar cai. Dupi eta caina naon? Nya eta cai Sumur Bandung, cai nu jagane nyisukan bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang Bandung. Satuluyna cenah ku kasaten Raden Adipati Wiranata Kusuma nu jelas teu samanea dina waktu sapeuting urut teteken teh dijadikeun sumur teu aya nu apal. Salianti pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh ngan anu geus pasti kaahegan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kusi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan. Cikapundung nu aya wetanneuna tur kawates ku tembok gedung. Cai Sumur Bandung canemrang herang lian ti eta nimba cai eta ti Sumur Bandung teu bisa sagawaya kudu tertib jeung ditimpa ku jalma anu dipercaya ku sesepuh atawa jalma anu geus biasa. Timpana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Lian ti eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung. Teu meunang heheotan rebut jeung teu meunang suaban mun eta dirempak. Cenah tinggal ngadagoan akibatna. Cerita babad Sumur Bandung. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di Kota Bandung. Tangtu wae kudu dipiara, dimumule, tur diwanohkeun ka balarea.